ayat ieu teh bagus lamun dibaca ku urang bada subuh 3 kali beres wiridan anu ti Kangjeng Nabi istighfar 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai selesai 10 Allahumma ajirni minan nar 7 Allahumma antas salam wa minkas salam sampai selesai kabelah ditulah maca tasbih 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 pan cenah kiai mah tilok akur sih ya kiai mah subhanallah 10 bae kumaing bae sia mah 33 aku lagi pernah nanyakeun ka abah kenapa itu maca eta jadi kieu cek kan urang mah boga santri geus urang wiridan dikurangan ngajar oh gitu subhanallah 10 bae 11 atuh aya henteu mah panjang kan henteu rek ngaji mah cie mah di lembur ngaji henteu naon henteu nurutan aing 10 deui kabelah itu mah 5 bae lah kiai 10 urang cenah ta'adub goreng adab atuh kiai na 10 urangna 10 mah nurutan sidina Ali gurungana teh tetep di imam mah eueuh gawe urang teh teu naon 33 minimalna 10 tuh kan terus baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim 3 kali ieu teh rahasiana panjang umur ieu lamun urang daek maca ieu ba'da subuh 3 kali panjang umur cek aki-aki umur 80 maling mah mal zakira ieu geus berkat aing zakira siapa lool ibadah tuh gaji mesti dipanjangkan umur incu pede zakira aing mah masih kene aya kene bae beak anak beak incu beak aing ningkat ku 95 gara-gara baca laqad ja'akum panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk maca ieu sugan dipanjangkan umur hayang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca laqad ja'akum kabelah ditu lama dicoba kurang laqad ja'akum teh 3 kali ulah napas laqad ja'akum rasulun nah lamun masih kene kaburu 3 kali ulah napas berarti orang sehat masih kene panjang umur nah lamun urang laqad ja'akum sakali kaduana geus salah ieu mah tereh ieu tereh beneran Ki Khairun almarhum almaghfurlah Ki Khairun teh bapana Ki Romli teh bapana abah kula teh abah Haji Damyati babah kula jadi kula ka Ki Khairun teh kaopat kula bin Ki Haji Damyati bin Ki Romli bin Khairun nya nama teh lamun aya jelema naon kitu ngaranna Muria sangarana ulah ditinggalkannya asal geus kitu bae geus karumpul kabeh anak itu bener bae eta teh geus asal dibaca tah laqad ja'akum sakali 2 kali ka 3 kali geus teu kuat geus boleh tinggalkan tah eta kieu eta beneran ieu mah tapi lamun 3 kali masih lancar kene insyaallah sih cager deui cekeuna teh insyaallah cager ini mungkin bener eta Abah Haji Khairun laqad ja'akum kula ge osok takut tadi dipetakeun ku kula teh eta kula nanti abah nanti begitu belah boleh tinggalkan panjang umur tapi osok kebenaran bener kieu cenah jelemana bisa kene sih ya ngobrol mah tapi cek hati teh dibacaan tapi geus teu kuat nyesek teh tetep
sudah ditaringgal bener sampai kaduana oh entah kaya nujiran lah ulah minta cai ka kiai cuk yang asal cai kiai ulah ditinggalkeun geus lah ulah antepkeun lah cak teh ieu mah lamun geus jadi urang encan jadi mah ulah wakah urang na tetangga lakon jago menurut teres ya maya usiana engap ulah sok-sokan helanan wiridkeun ku sorangan we helanan wiridkeun ku sorangan ulah wakajang tatangga-tatangga cobaan nu menta naon nu menta naon coba asana isukan ya emang aing teu kuat lah koja akum ya ulah ya namun geus kataekan sering dibaca ku urang tek hadiahan abah hadiahan ke Herun tek osok kejadian padahal aja sehatkeun cenah kieu tetep ulah tinggalkeun lah bener aya nu geus kritis di rumah sakit kieu badi ICU da koja akumna lancar keneh panjang umur insyaallah nu paehan nu ngocai hiji baca ya guys cerita ibadah baik cerita ibadah hikmah nama panjang umur 3 kali ba'da subuh insyaallah mun urang dikersakeun daek maca eta osok dibere panjang umur tur bisa ibadah kan mantap Nabi Darda gola man gola idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahamma di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik sore-sore 7 balik bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik tas subuh isuk lah jeung sore memeh magrib atau tas magrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang kurang ya Allah ilmu ya lain nalagaan ya ilmu ya kanyawan saya nyandung kan tah jeung di maksudnya bahasa teh kieu nya dihasilkeun maksudnya bagus menurut Allah ih hayang naon bae hasil bahkan di dieuna kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana bihau kadiban wahara eta mah maksudnya dek bagus atau dek bohong dek bener atau dek teu bener pokoknya boga maksud maca eta geus hasil teh pokoknya ya Allah sakitu doang teh isuk-isuk 7 sore-sore 7 hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim bahkan ki muslim benda kerep ki kaukab kaki Zaini ka abah doyong cukup baca na ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali rasakeun coba gengke mantap salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil diteruskeun wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir geus teh unggal bada salat sakitu eta mah ti muslim kaki kaukab terus kaki Zaini ka abah doyong ya abah sok diwiridkeun beta ku abah doyong abah agrat eta wasiat ka abah dibaca bae terus ku abah bener rasakeun teu kudu dicaritakeun engkena bener tah asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal muridan biasa heula terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir bakal jala lembar sekarang 3 balik tas salat masya Allah
aya anu diijazahan ku Abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil tilu balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh ieu kitu usahana proyek begitu proyekna gagal cerik kan ka Abah cerik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir balik ta salat insyaallah bangkit deui diwirid bae kunyana teh bener hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula mun leuwih oh masalah cak Abah leuwih mangan 3 bae heulanan suka ju hayang leuwih-leuwih diwirid kunyana bener eta setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali pohara barang bangkit deui poho deui teu baca deui hasbiyallahu wa ni'mal wakil nah kadang dibaca kadang henteu kadang dibaca kadang henteu kaditu mah lepeh henteu ambruk deui bebeja deui ka Abah mah nyahoan eta si hasbiyallahu na teu dibaca deui nyahoan da Abah geus bagus-bagus cak Abah teh aya wali tapi dongeng di seputar wali geus bisa hiber teh satu ketika nya na teh ya kitu ragrag untung ka laut untung ka laut dari ragrag da bugu juga atuh lamun ka darat mah geus selesai ragrag ka laut tak nyana kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragrag sih sakieu keur geunaheun-geunaheunana aja anu ngajepret eueuh naon eueuh untung bae aya anu mawa tongkang aja dibawa ka eta ka naon gara-garana ka parahu salametkeun nganyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham maneh tadi subuh maca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali ya Allah ragag atuh sia mah geus ragag deui ti kejebur bae kabeh maca tilok naon tilok kan pohara eta dongengnya bakat wa fi nawadiril usul an burida da gol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna takaffiyan wa majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirat 10 hasbiyallah bah ujian naon 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah bagian akhirat lagi geus moal ka neraka di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh hayang nanaon ge aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka ieu baca Quran sapoe sapeting 10 bali 10 ge hiji-hiji doang hasbiyallahu lidini hasbiyallah hiji hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunya hasbiyallah lima ahamani hasbiyallah liman bagu alayya hasbiyallah liman hasadani 5 hasbiyallah liman kadani bisuin hasbiyallah indal maut hasbiyallah indal masalati fil qabri hasbiyallah indal mizan hasbiyallah indas sirat 10 mual tersentuh api neraka di akhirat mizan lancar sirat lancar di dunia dipakai naon gitu ngaranna cukup terakhirkeun sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim tah wirid geun eta ieu cenah kieu atuh kunaon teh di fotokopi ge cerita heula ieu mah nah ge kadeuleuh ku aing hayang apa henteu sia ngawiridna Surat Yunus wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in
يا الله يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبي الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.